apa kagetnya ningali wawat tembak gelis. Aing kudu kumaha? Tadi nama bade amang, tapi HP si wawat tinggalin. Mayu ngedorong. Cuy. Selamat datang di episode 7. Selamat menyaksikan. Emang ongkosna jauhnya pakai poya-poya. Poya-poya banget sia tuh ge pas. Di. Tai ya mah. Ih, Acil uih. Acil. Waduh, ada si Wawat lagi di rumah. Kabur ah. Ih, ini kabur Acil. Apa kagetnya ningali wawat tembak gelis. Nyek, tolongin aku, Nyek. Ih, kenapa sih Renya? Kok sih bahaya? Ih, kamu sih kenapa Renya? Mana bocil? Sugan wis pae. Ih, kamu mah keterlaluan Renya. Dari dulu kayaknya sobat baik ke aku. Heran deh. Lagian mana mati bari tuh ngeganggu bae ka Uing. Jawaban gini mana aja di lembur bocil. Oh iya, aku baru pulang nih. Tolongin aku Nyek. Di rumah aku ayah si Wawat. Nah urusan aja Uing. Embung ah. Ih, si Renya mah dari dulu kayak benci baik sama aku. Aneh deh.
popoto manehna, hate ieu langsung ngejerit meronta-ronta, seakan-akan meminta tolong. Padahal uing nyaho manehna kabogo sahabat uing. Aduh, bener cek si Asep Balon euy, bahwa cinta mah bisa maehan tanpa getihan. Ya Tuhan, kuatkan hambamu ini. Walaupun hamba tara sholat, tapi hamba ingin bahagia. Sanajan henteu ngahiji jeung manehna. Aing kudu kumaha? Ya hate nyeri-nyeri teh. Sari jeung gerowokannya. Tunjukan keur ngalasul meureunnan. Gandeng budakna. Mah deh. Ini sirene nih. Nah, nih. Ai mana sih kunaon nya? Kan ukur galau kitu geuningan. Menurut maneh hari boboh kabogoh babaturan sih salah tuh deh. Kumanya hari cuk urang mah da hari bogoh mah teu salah ieu. Hari cinta mah kan dina hate. Hari hate urang teh bisa dibohongan. Sanajan urang pura-pura teu bogoh gen, da pasti hate urang teh berontak. Jal urang rek nanya nya, emang maneh bogona ka saha? Maneh mah teu perlu nyaho uing bogoh ka saha teh. Nu pasti mah cinta ieu geus menggerogoti da dinding hate saeutik demi saeutik. Ieu nya, mun maneh bogoh ka awewe ulah dipendem kitu. Nu aya angkena teh maneh gelo jiga si Cakas ya. Daek maneh kitu. Teu bisa teh da amun uing ngungkapkeun perasaan ieu aya hate nu tersakiti. Yang geus atuh ari kitu mah. Saran urang mah maneh teh nangan awe deui, coba bakeni awe mah. Kala kamari kan maneh etalin mau ulur urang. Nah, eta ge masih jomblo, arek teu? Si enaknya, heueuh si enak. Sanajan rada bongsor ge dilagelis ieu lin. Dieng atuh teh, da urang mah zamanna teu gampang jatuh cinta nih. Terus kumaha maneh be? Uing mah kanjutkeun ngalasul heula nya, burit euy. Apa heueuh nya ka si enak? Kumaha ke be? Halo, Tel. Antar uing nam. Cang ulin, ya motor uing dipake ka Cidungu sih ku bapak. Gawat kula lila.
Ceng, rongsok ceng. Moal ah di mah gaya kene. Maksudnya orang yang rongsok, hentu ceng. Oh, jika tuh mang keur ngerongsok mah. Budak bener ieu. Gila teuing deh. Biasa sibuk lah di mah rasakeun gulat tadi euy. Kan deh. Ah, geus hayu be. Duh. Geus sepiting ya rongsok gara-gara corona nya. Hirup di pos 62 mah. Rongsok ke di kafe mah ampun. Ah ya kamu itu suan aya milik. Kamar itu masuk malah aing bae. Beyak sok aing. Rambutan ngeunah euy. Mana nya anjing bicara. Goblok. Goblok. Aing dewa. Kenaon maneh dia goblok. Naon maksudna mang? Lah maneh sakitu ge ruwas, ruwas. Ada dewek dah. Yok ieu masker gua dokter-dokter lain. Teu nya di ceng keur viral ayeuna congorna nih penyakit nu keur merajalela. Corona mang lain congorna tah. Congor tah, kitu congor. Oh, geus ganti deh. Geus lah mang geus siap lah. Gua aing hayang rambutan gua pangalakeun. Tuh, arah rasak ngeunah di ieu rambutan amis. Ini rambutan saha ini ho amis? Uwa bisi nya homa. Nu antur. Ngalama keur stok cenah ge, tapi aing teu bisa naik. Pangalakeun mang. Tapi heueuh nya euy, siga nu ngeunah euy. Aing asa hayang. Buat gua tuh, naik buat. Burit. Ada mang lu, aing mah. Malah Urang ceng ieu. Aduh, aing mah. Ya lawu ah. Buru-buru nu kieu ceng tower karang kita paekan kamari ceng. Percayalah gua rongsok mah segala bisa. Puna mah. Sok deui mang sing loba mang. Mang geus ya nuhun ya rambutan aya kadenya anu bogana tuh datang. Budak burung. Aduh, dia Allah deh bae, budak stres. Naon dia Ren? Belum ketinggalan euy. Jangan tuh balik deh bingungan ini. Lagi enggak. Enggak pernah bilang. Aduh.
Kenapa nih Mel? Mel? Kerungguan si Wawat. Jadi si Wawat kemana? Tadi nama Bade Amang. Tapi HP si Wawat tinggalin. Oh, kerja kuat HP. Atuh ulah di dia nungguana panas di dia mah. Ayo dengan dia yuk. Terus si panas. Kekion kemana deh? Tunggu di itu asana aya warung tuh. Yuk cung ke warung yuk. Beli es. Engke si Wawat nean kumaha? Ah tuh meureun ngartieun ieu udah panas ya. Buru ayo buat teh. Jokna kaburu panas. Ya udah yuk. Oke. Keten bensin ieu mah. Terus kumaha? Mana? Turun. Banyak. Bawa telepon aja suruh antaran bensin apa? Mau bensin apa kumaha be suruh ka dieu nyamper. Gua perusahaan. Aing mah mah ieu ngedorong. Cai. Nah, ini eureun tah. Tempuran tukang cuci balung ya.